bisa dibawa tapi maneh milu abdi milu kahiji kadua napek pun lanceuk bawa eleh keuneuh kuring gelut di mana kuring eleh duaan pek bawa asa ku kararaget teh ku kakarawe nempo bentuk jalma model kieu Hapunten deh Bang ya. Sawiyo, mangga. Kapan ngahibur batur teh urang teh sarua jeung ibadah. Keun atuh bentuk kieu ge hitung-hitung ngahibur we. Cara bobotoh ti majalaya anu penek teh geuning. Mun itu turulungan geuning di teh mah lapang doma teh geuning. Jida kawas-kawas puyuh. Nya nita idit ka doma teh bari Depok. Kayak tete kijing ya teh atau aja kang Hermis gitu geus ngagoreng batur teh hei saha ngaran saha gimana tuh naon ya hate kabedua we kumanehna eta ditanya ngaran hate nyan we kumanehna ulah gimana atuh nyai akang ge teh ni teu karasa nepi ka ayeuna teh dek teh saminggu teu dahar alah kuat leuheung eta teu leuleus nyaeta kitu atuh dola euy ari bulan puasa mah bocor nah itu ditanya teh lah mun teh naon apunten ieu teh nuju langlang ling pelan nuju satengah teu eling wih ubaran atuh lah mau ngomong ge paling atuh ku kuring lah nu geuring mah cicing kanya nya pake bayangkeun kanya ai sakira rek cager mah kana pikiran pake bayangkeun punuk nu geulis rurupana lain resep kana punuk nu geulis pisan resepna ge bagja ai ajeun teh naonana anu tukang abdi ieu kuring teh adina adina itu sumuhun nah mun itu teu sarupa nya moal sarupa da beda nya tak kitu ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning nya ari abdi waktu dinyiram ku abdi mah pun biang teh resep kana rebab yang lenyang ini jauh teh ngomong saya teh teuing jeung eta ye tapi rada nyari bima cacing ngaran maneh saha ai ngaran abdi mah dawala baheula Mamang Amir di Cibodas apa nepi ka dawala teh teh pan teh dagang walu ladang jadi hirup abdi bang ngandalkeun di ladang walu nya ngaran teh dawala ari eta lanceuk ajeun tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga wes naon saha naon ieu aja teh teuing kuring oge saha ngaranna teh Astra Jingga woi obat kunaon teu penyakit jantung ya jelema teh naon dari kudu teh kadeuleuh naon teh nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe kadeuleuh teu kadenge teu gara ngaranna teh saha teh nu jelas Astra Jingga Astra Jingga sumuhun nah sangaran gitu da si nyai teh anak kaula anak nu jadi adi anak raja alo suan meureun suan cenah mah panggih dari impian teh Kasep lir dewa nu bungsur ti kahyangan tapi ari ieu jeung mutu ge Kasep kena coet
tapi kau arahan iya patawang-tawangna terbadi ya atawa sanggaran meureun Pinang. di mana Ulah anjeun di mana abdi teh ti Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara. Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira. Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi. Den Mardi. Uninga Madukara. teu Di Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna. Nya, Taroskeun we dadang. tati Sukanagara teh ka kanan, ka ituna teh ka Dupanak taroskeun dadang cobek. kai maksud kau lagi dadang cobek naon Oh, bisa ya maksud. Oh, bawa pateling. Oh, bisa ya pangabutuh we. Nya, Dadang cobek mah taroskeun. Gitu. Bumi nama galing di mana? taroskeun ibu Mamagaling. ya Beli bade nyimpang heula mari Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid. Beli bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu. ya di Kampung Tumaritis semut deka mana Ah biasa we apluk-aplukan ukuran. Iya nuturkeun inung suku abdi teh. nah maksudnya Bade ngalalana ieu nuturkeun dulur tah ieu teh pun dulur teh gering. gering naon Hayang kawin. hayang kawin cing hayang kawin teh ka saha Kawewe dari ieu teh lalaki. heueuh eta awewe nepi ka hayangna teh Nyeta. eta naon Ah, teu eta we, teu pantes. Itu etis dicaritakeun oge lah. Teu etis dicaritakeun oge. Saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir, jog-jog neureuy buah loang ngajul bulan ku asiung malengpeng pakel kemuning. Kitu. Kaki itu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu tua dosa. Ai taeun nyari saya teh masa kumaha-kumaha oge. Ngajul bulan puasa kan. Nya. eta awewe na urang mana Rumawi duka urang mana-mana mah ngan anu jelas. Ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja. putri raja seutik-seutik nyambung tapi dina rupa ieu teh jayana teh saha awewe anu nepi ka hayangna Ainu dipi kapalaina teh sate angana teh Virginia. Virginia sih Hah? Virginia sih Hah? Virginia sih Ini gete kena celi. Aing ngaranna teh Wirginingsih. oi Tuhan Ya, Rawas atuh jelema mun suka teh ngagabruk. Borok wae nek dikitukeun da. Lamun enggak gabruk ka dieu mah dikitukeun oge moal teh ka ditu. Mari karunya ka si ieu. Mati. Kunaon ai salira? aduh tobat ngaranna teh Virginia sih Wirginingsih. aduh Allah. ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu putri raja Putri raja di mana panggih ai panggihna teh teu pira dina ngimpi. oi Tuhan Wai. Wai. Bakat suara. dina ngimpi Sumuhun. Malam naon. cing malam naon Harita teh malam naon? malam libur Malam naon? malam Jumat Hah? malam Jumat Malam Jumat. oi cing wai Ai sia kunaon ke karepesan. Luas arah. Itu jelema ngagebeg wae. sarua pisan ieu Panggihna di mana? cing di mana panggihna Di rel. salah Lain di taman menurut. Di taman. oi itu Ah, geus bandel deui. Taman mini. aduh
jiwa tuh nama cicing dua Lan ai kaula teh ua nawir gining sih sebenarnya sakulan ua nawir gining sih wah ini teh cicing Kawas-kawas cing sadar cicing wah dulu teuing waduh nuhun wah uken mina ceuing atuh ngambak ceu ilis kaula teh boga adi jadi raja kakasihna teh Prabu Kandakamurkan ari kaula teh lansukna jadi pati ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih nyaeta hayang kawin ka Astajingga. alhamdulillah Gusti nuhun pucuk nih nah tereh kawin aing cicing montong haripet ku teu teureun dola teu sangka sia bakal papanggih jeung si teteh aing teh dola cita-cita tiba heula bulan madu teh aing hayang di kebun suuk yuk eteh gitu ya nuhun berat sarua malam Jumaah tangan ieu teh dosa ti kampura tapi sae ai dina impian mah kasep cenah panggih di kieu kaula goreng patut boa-boa ieu mah teh pokona mah kieu wae na wayahna eta Astajingga lanceuk ajeun tawala dek dibawa ku kaula kana kaula nuhun cicing aing dari dirapalan dola cicing ulah kaburu ku asih lanaan cicing biasa sakedap ka itu naon sakedap ka itu abdi rek badami heula sok aing si laing bet ngahambat dola dek teh hayang geura tepung jeung aceukna jeung aceuk sia jeung si Ayang hayang buru-buru panggil jeung si Ayang aing teh teteh si laing ulah sok kitu nah sia bet ngahalang-halang wae lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu oh cenah awewena ge aya di kuring teteh heula urang sabenerna mah tadi jadi nuturkeun caritaan henteu ujung-ujung ngabejakeun eta kayak gitu bisi culik pake wiwaha segala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darawa dijieun parepeh Ayang dipakai cocok hong urang kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku tenang kudu boga saku dua oge aing geus sanajan opat oge kararosong sanaya nu geusieun kalem we atuh urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewena eta manehna teh meuneun persis abeh dipercaya ku urang ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik Juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu matak dina lebah dieu ulahkeun keun kumaha kuring tapi heuh heuh eta ieu mah jo rek gabrug we kan kumaha kuring we cicing kumaha kuring hey come here kemon geus budami parantos ular kumaha hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipimpin ke ketua umum Dawala alhamdulillah ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeul henteu silih tuar teu silih carekan teu silih suntrung da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop tah abdi teh ti komisi anu 50% kumaha tiasa pun lanceuk dibawa Astajingga asal kuring milu wah atuh lila sabab ieu teh rek make jalan luhur Astajingga teh dibawa ka awang-awang tuh berarti rek dibebetkeun tapi nya rek dibebetkeun di ditu moal teh dibebetkeun dina bendungan masina cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan yang dewek ongkoh di lemah jantung dibawa ka luhur Mambungan wan tongkang jaba ku kulinciran dina punuk di pade jeung dewek dina tarang aya ku kulinciran teu meunang ada cenah bejana mah ulah mentas laut jeung teu meunang ada harladan nya heueuh anu ku kulinciran dina tarang ulah mentas laut nah da ti kerebek atuh
lamun naik. Jadi kudu make kapal. Jeung eta si Akang teh aya bisul dina bujur paur. Bisa dibawa tapi maneh milu. Abdi milu. Kahiji, Kadua napek pun lanceuk bawa eleh keuneuh kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan, pek bawa. beuki dieu aing beuki percaya. Wah, Di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para benak mikasera kolot nges budak era deungeun mikadeudeung. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pengaruh aing. Lain jelema samanea nganu arti ieu bener astajiga teh. keur nyaman. Keur nyamar jigana. Bener. Ya, sok. Tega pati janji di mana aja eleh astajiga rek dibawa ku kaula. Kitu. Kuring milu. Tuturkeun teh handap. Oh, dia jangan kalau ada lagi bola yang kena. Kitu kuring. Cikan sok hayang nyawa tuh. Sok. Jadikeun aja. Yakin tidak kawani ini aja tapi kata gempur gitu Hirup tenet paeh teu hosh kuring ngepek bae ting dibacaan kudu diganggayong pokona mah da ieu kaputusan sidawala ieu ulah teu ngahormat teuing Banyak kudu atuh nya ge adi. ngan didinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti meureun kuring kabawa dek dibake jalan kumaha oge benar ya. puntenna ieu piuaeun Awas ya. Ade pan. Wait, toto. Wait. 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 da anu diiklankeun tadi teh Oh, ngan tadi Oh, eta jelemana. eta si ku Sakila abus kana iga burung. Wait. Hey, Wait. Eta nepi kaki itu dikaya aing diharap. kayak di ledok. ya rupana Wait. Iya. Wait. aya kitu jeblak deui lah Nya gitu. aja da pugu ngeunah nyeret gadi dibawa ka dieu ngenyang ka itu dilesotkeun ku aing nepi ka kitu Padahal aku tanaga manehna keneh nya. padahal aku tanaga manehna keneh teh tah kitu timbangan eta lah Make tanaga lawahan gitu. wa anen teh jurus wa anen pan wa anen wa aya jurus kitu tah Naon eta teh bieu Kang? kepada dewe kitu Kasiri dina usik. Hebat ieu jelema. Nganu harti bener ieu astajiga, tapi meureun keur nyamur. Padahal nya buah dewa mun kitu. Tapi karikat gitu dina usik lagi gitu. Rikat pisan dina usik di bawah kitu teh apal we jalan-jalan aing. Kumaha carana ieu? Hei, dulur-dulur kula. hingga Anu geus janji rek marangan di mana aya karapat bakamantuan. Abdi datang.
Nggak jadi ke jiwa bang jadi lagi sih. Asa tahun Ayo dah, diuk lah. Calokan dulu mana. My friend and my brother, everybody, come here. Come on. Macam jadi kacau. Ini. Nggak jadi jiwa wakai le diuk. Mereka sesama pilih asih jeung utang boga pangan agama sapanjang kanggo malang lakunan nya ilmu tututnya sia Jadi apa? Diuk. loba na loba. Aya kene Mas. Ka Purwakarta.
Timpang iri-iri ama aturan ulah wakang suka seri punten manggi jati diri tenawa samia pada prata dan nera pada ingkang prapta merbayak sawontening alas warna-wasa ya mohon sadayana jisima abdi nampi panyaurti selera panjenengan mangga aya naon tansah diajeng-ajeng kukituna jisima abdi sadayana tangtos pada ngalaksanakeun rupaya pancen ti selera panjenengan muga-muga gara saur gede aya kene supados kahartos ieu mah hari mana cara digoongkeun ngalagu teh eta teh naon goong dibawa cara ditabeuh aya naon di lagu teh aduh aya naon ieu pangna ku kalau dikumpulkeun dina badieu kaula teh meunang kabagja bisa gigireun kabagjaan kabingung nah bingung nap tah mana jalmina goblok sia dicungkup ai kabagjaan teh dumeh di teangan anu ngaran asta jinga teh panggih aduh geuningan tos benak anu ngaran asikin asta jinga ayeuna aing ngomong teh aing bersalah atuh aku kalah boy aduh da asikin mah eta mah popotonganana Ma Agung ya almarhum urang mana eta teh upami telepat mah nya eta ti ditu tukang ngadangding ti daerah Bogor poho ya aya anu jadi bingung na teh cek si Nyai mah kasep tapi ibu goreng patut atuh ningali eta mah sangaran panginten tong diu sangaran tapi maksud mah sarua da sadaya naon ge jawi mah maksud anu sangsara mah pada hayang beunghar ngomong tetong tarik teuing dagang gerong teh awet-awet maka jadi awet-awet aing merasa kieu buktina genggerong abdi eta mah genggerong abdi entong make jeung pipilun kana urusan batre batur tadel bari wayahna ulah aing nepi ka dipaehan mah ngan ieu panglumpuhkeun we supaya manehna bisa lumpuh leuleus kayak geus leuleus di bawah ku heula atuh panginten lamun dibantu naon di sanak mah ku salira kamu nang gubernur raja ya sia karaja teh nyebut bebenua engke lamun eta jelema goreng patut dibawa urang salira kamu nang bebenur raja oh bebenur sugan je bebenur tapi ieu lamun si Nyai teh bogoheun gampang urang balikeun deui we urang bari duit we ya eta mah kumaha kaputusan salira panjenengan atuh ampun eta ngomong ai parantos ka itu bari dipeucit-peucit urang sadayana ai sakira-kira goreng diaduna mah urang peucit we sakitu wayana tewak pisanna wayana gogo pisanna euy teu ngagogo di kitu wae ayo deh
hayang kapake sorangan jadi gitu sora pang tarikna tapi gawe pang lenona oh iya dina lebah dia urang sadaya ulah nepi ka timbul kecurigaan urang teh nepi ka ulah disebut pahlawan kaburangan anu penting mah urang mah luyu jeung perintah luyu jeung kewajiban ayo penting sadaya ini sadaya gitu dah nah itu goblok ari teh ngarariung tapi teu kadenge naon ye teh aya anu ngaran AstraZeneca sabaraha ngaosna naon abdi gaduh PCD na mah nganu lah nu porno aduh tobat AstraZeneca calon panganten geus aya kulini di leresan mana sabaraha urang nu maotna tobat oh kantenan kada peser obat pilihan itu tidak mang jauh mah dina jan hawaraw ai seueur anu mararawat patong sisirian beli kasinggung pokona urang tewak ke jelema itu nuduhan urang tewak wah ulah ayeuna ka sawah mah engke we datang terus abdi oge beuneuh ai macul mah tiasa abdi oge bawa aya kene paculeun ampun ieu si bolotnya urang sangkalat bakal dibagi duit sabaraha ewang cenah tuh nya aya kana duit mah goblok sia teu budeg aya ku duit ayo nyaan ieu urang bakal diala nyawa di petik-pati teh tuh lamun kurang-kurang nu bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad nganu harti urang teh heueuh dek dipaehan nah sia dek dibikeun anu ngaran AstraZeneca hope kuring bawa lain dek dikumaha teh lanceuk kuring AstraZeneca teh anu sabenerna kanya Raja Uing teh boga awewe geulis ngaranna Wirginingsih tapi heueuh amun di kolingan we moal kapercaya aing mah bodoh sia teh dek dikawinkeun dek dikieukeun tah naon dipeureupkeun dihijikeun maksud teh ulah jorang sia nu manehna nu jorang mah moal pek kuring elekkeun heula woi biasa yo woi musik sia woi yo di kamana sia di kamana sia di kamana di kaya acan ngege kain oi ya sakya ingat beler si kain ngege ulah ngajago kain ngedelu anjing kujung macam dulu itu kawannya biu jadi kena goblok juga jelain musuh aduh lamun baturan dituluikeun wasaknya ya Allah geros ya orang tongnya ke sia jongnya ke ya alah woi tahap bro jeung gara yaman kanu hanap ya eta turunan hoan teh kitu ndong mah jeung kitu yo wit alah anjir bingas
Weh, masa ini. Kampun aing euy. Wah, tak. Hari deket mah beunang da. Jak sak. Aduh, mending ngeper gitu nya euy. Weh, sak itu. Weh, sak. Weh, sak. What the... Tobat. Halus ya iya. Yang dipuji maksudnya. What? Saya pisan. What the subject matter? Kira-kira na acting wing halus. Kulantaran wing dipuji, mau ditulikeun, cing salamet doakeun. Amin. Ampun aing. Aduh, Temang Tanjung, sisi gunung. Aduh, ada nasib tapi kaki urangnya cerere aduh. Jangan rezeki urang nepi ka kieu dulur. Tah sing jadi contoh. Culemur sorangan kieu we aing ge. Kira kowe teh nyaa atuh. Mela nu di imah nepi ka kieu heuh nu di imah. Sia. Lu pinter ngejatnya euy. Wajah apa? Iya. Wes. Iya. Woi. Hayangnya hoe. Kepang langsung. Hah? Di alun kencing ka mana tah? Lepas berat deui. Nanasibah nepi kaki aing. Lan paingan di hartina gunung Rusi Saji paingan jatah tesaka sarung yang hebat luar biasa. Cantik pati sini alun-alun dicacar dapuranana pamukikeun sanga maklum pajanu jadi tu kenana rumah tekma ulah kata pada moya hargaan kurang kececeran kurang Lara di pawananya
ulah ngajago dop ya eta ku teneungna ari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara aya soal misi-pisi ka negara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik saban menit saban kicep saban angse bongan kuring hirup ngabdi ka negara jeung ka bangsa lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RT jeung RW eta turuteun kuring sabab kuring mah apa yen ati Allah wa ati Rasul wal ulil amri minkum taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama antara pamimpin jeung rakyatna di mana pamimpin geus ngalimed alim ulama geus gayebed nu beunghar geus kararumad nu miskin geus cecermed tadi dinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara tuning pintu kehancuran nyaan tuliskeun terbieu teh paingan teneungnya kitu nya da kuring mah tuh dah sanajan nya ge raja kerajaan di kuring tetapi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut kana sunah rasul jeung ka pangeran batin kaulaning Maha Agung teh teu aya deui semaheun angin Allah ceuk pangeran he nu iman mun ceuk basa Arabna umur ya ayyuhalladzina amanu tuh he jalma-jalma nu iman poma maneh ulah naon milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur tuh naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat lain mata kadatangkeun kamajuan negara malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka gini eta ya jadi kuring mau milih anu saya jangan iya we di lemur sorangan putra daerah kedah asli kuring mah sabab naon mau aya deui anu bakal bisa apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina tuh manukna kuduna mah sabab apa kana seluk beluk karena adat istiadat basana istiadatna geus apa hartina teh ditarima ku masyarakat nu kitu teh matak masilau kuring mah halus iya wait hai wait geus wait ya waduh hampuran ulah wait ya alah sok hayang nyaho aduh lesot lah wait hayang nyaho karasa walala aduh sing salamet ora sida wala dialungkeun Pinastik kersayang tumampara asta jingat dibongohan di ala ulat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam iya gulung itu kelepasannya mana bilang teh pas iya ulat tadi di sini yuk agak kene bewirna ngabodor teh bujur tapi itu bau aing gini itu kerasa aduh wayah nawe wala kaulah percaya kan maha kawasa lamun maneh jelema bener momoan nepi ka parah-parah teuing cilakana ieu da ini bawa dua nana kaulah teh ridu wah ridu jeung beurang nyai anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya dek kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun ngan ieu pasti raja bakal amok ieu cenah murid kasep tapi ieu datang ka itu aduh ulah rang kedut demak demek caludi can bau kelek deh jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh dek dibawa we ku kaula duduh teuing nyai anu geulis anak gua ieu
ngan omate ulah dinya nyeri ieu jelema lamun teu mah lain ieu boleh dume sangaran hup wiyuh leutik tapi berat ieu jelema teh Apa? what yuh
bodas pisan. Butuh bekah eta mah diobrolkeun kulkas cuma bekah.